tong biasa nanti urang kieu pakalin-kali ina ka mana teangan gede. Ya si Marpu ieu ku yang urang heureuyan. Bud, ada gerak. Aya naon Manggo? Dia sekedeng. Naon? Tadi sekedeng urang ngobrol. Naon Manggo? Urang batur euy. Biasana jeung si Dom, ina mah tiiseun. Jadi gabut. Aya naon? Lain pokoknya cerita baik si Dom ke deui. Ieu serius urang dikobrol kawan. Naon asal leuwas kieu sok naon jelaskeun. Heuh kurang anu dijelaskeun. Tapi mana ulah amek ke. Ulah amek ulah tegang ulah. Serius ieu mah. Sok mah tuh. Kayak masalah kajailan mah kede. Ada aku lu gagaro tuh. Bahasan. Hari kamu tahu tuh pun rahasia selama ini ke bapak kamu disembunyiin. Sana sok leuwas teregang kieu. Berarti mana mah teu apalnya. Henteu. Pun sebenarnya bang kerjaan minum maneh lebihnya ke bapak maneh. Aslina Manggo ngomong teh ka mana karep? Lebih jangan terpercaya. Kau pak buktinya. Hayang buktinya. Hayang. Hari ngawesel buat minum maneh ke bapak maneh. Mere buktinya. Ka bapak urang. Tuh ke bapak maneh datang ke maneh. Matanya mana minum maneh? Daripada ke maneh ya ke bapak maneh. Aing. Geus. Terus naon deui? Loba. Naon sok buru. Aya keneh teu eta mah kurang kuat. Iya bah, nu lagi pamungkas masih. Naon? Maneh diporotkeun umur 2 tahun musuh. Bapak maneh mah dek ini ke Arab can diporot-porotkeun keneh musuhna. Aslina. Aslina. Sok maneh diporotkeun umur sabar tahun? Teuing. Tua, urang manjing hareupan kieu nyaksian. Wah. Si Cisu teh di paitan. Tah bapak maneh mah kela si teh. Bapak maneh mah memeh dek init ka ditu teh diber susu heula, biar nyusu. Aslina kurang dibajakeun ye. Cik. Apaan sih ya? Kasih goblok. Tuh, ini orang teh nyaah ke bapak orang. Beraku teh ka urang ieu mah gagak. Namun tara tingali kasih si kagigira tuh jeung nyolonong wae supepan bapak tadi jeung sincen mikir ngobrol. Yo, aya obrolan penting ieu mah. Aya naon deui apun? Urang rek nanya ya serius ieu mah. Rek nanya naon mana apun? Loba tanya kos kolot wae. Babal. Sia teh kos kolot teh kayaknya naon ciga nu penting kitu, beungeut serius ya teh. Pokona mah rek ngomong serius. Aya bocoran timang senggow asli. Bener tuh si mama teh bahwa nyaah ka bapak daripada ka abi. Mana mah geus ngaganggu kolot keur ngopi teh rek nanyakeun naon ieu masalahnya berat ka bapak daripada ka mana kumaha maksudna ieu? Buktina ceuk si Asenggow urang teh 2 tahun teh geus diporotkeun. Nai bapak can porot-porot tapi kayeuna. Jangan Pak. Cik Asenggow. Aja wow. Ieu mah. Kakak seuri urang mah serius. Kieu putong mamaruan tina masalah kieu mah. Mana cing boga usaha, kita mana ge boga naon kitu ngalaman boga pamajikan, moal porot-porot bapak mah. Nepi ka kewe porot-porot geus beak umur. Tong mamaruan perbadina mah ngewa. Paingan atuh
urang teh nyusu teh bau belan nauk daurut bapak. Budak kana haun budak kitu patut. Geus eueuh gaya pisan mangkluk tepit ora kaeun sia. Aja wawa. Aduh, Del.